kengeng newak neme teh nya kengeng ngebantu tina sayangna karek megar teh pinguin kasaha teh sia ngomong teh nya kapinguin kasaha kapinguin sareng kaping tilu teh aya naon pinguin kaping tilu teh aya beuh. Soalnya gue nggak tahu gitu loh. Naon Pak? Dunungan parantos kaansikan Wahyu Cakraningrat. Iraha. Tamu sia dibawa babarengan jeung aing ti baheula teh nepi ka teu katurutan eta. Tong sok kitu Pak. Anu penting mah da hirup mah ngarojong dunungan dek kitu dek ieu urang mah tingali cahayana benten ayeuna mah ya benten da minang abdas heuh tak kitu deuleu hayang cahayaan mah kudu minang abdas ya jeung nepuguh we atuh da cahayaan teh da kasebrot lampu tulungan ulan aya soanten istri tuh gening lulumpatan ka dieu aya pindah hei wah Pak WIL dia bapak mah nempo nu geulis teh muni reng hapranyuk sia nah bapak teu palai kitu kan nu geulis teu hararayang teuing aing mah deuleu ya teu normal teh kolot kitu nya muni heuri teh rada kadep kitu waras ua naon istri sumuhun nya awewe lho aya awewe ka dieu sampurasun kaula nun uluh ujang anyir uluh naon nepi kaki cu awewe aduh dulu itu perbakelekna rambut panjang lain panjang atau panjang rambut panjang nu ngarumbai disangke panangan keket lalaunan ngarayapna ini ramona diutek nah kabina-bina teuing nya jelema aya pangehieung nu kitu teh muni ginyi lain ginyi sing jelek mun teh coner sama lampas nah naon boga sisir teu keur naon mun nya buuk tilu lamar rek disisiran masih mun teh jonsong ada si aples mah ka ditu ka dieu teh sisir we ngaplek anu jabrik tara barang bawa si saples na ya tilu dina sakutu sisir teh sing goreng keur nyisiran domba hapunten kaula nun satria naon nyai saha sareng timana anu mawi ngaran kaula teh Cakrawati Dupi Salira ngaran kaula Abimanyu leres Dupi eta ieu ulan kengeng newak neme teh nya kengeng ngebantu tina sayangna karek megar teh pinguin kasaha teh sia ngomong teh nya kapinguin kasaha kapinguin sareng kaping tilu teh aya naon pinguin kaping tilu teh aya beuh
kapinguin sekarang di kaping hiji nepi ka kaping 30 teh teu aya naon-naon pang-pangna kapimpinan cig atuh neangan acara Dewi Cakrawati laras kaula nu dupi eta teh saha nu pengker ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula kakasihna Semar dupi itu anu pengker kaula nun Jirimi Thomas lain Jerami Thomas Jerami buruk meureun Cidula tanyakeun euy HP-na nomor sabaraha kitu naon atuh dinya heuh sugana atuh merekna teh Nok Garut Ai serius teh teh Nokia tong sok kitu sia ngomong teh ka karep we otak teh udang pisan tong oklen nu kieu mah tuh tong teu kengi amuing ngenakeun neng abdi dawala nuhun kaula nun bade ka mana ieu teh lulumpatan anu mawi kaula teh di udag-udag jami kaula nun bade nyuhunkeun tulung aya nu bade ngaroga hala kaula teh di udag-udag jami uluh kitu kaula nun atuna bade ka mana nyai teh anu mawi bade wangsul ka palih ditu kaula nun kalemur palih ditu lebakeun gunung ieu urang kampung ning tanyakeun heula RT sabaraha RW sabaraha kitu alah caket sareng Kang Sarman nah sia teh paling manangan Watardi alah caket sareng dokter hewan alah saha tah Mantri Baran lain dokter atau mantri eta meureun caket sareng Pak Ayub kitu kaula nun tuning awewena ka belah dieu tah wahyuna turuna ka belah dieu bieu tah eta kaula nun tulungan ka itu mengker nyai nyumput cepot lan bawa nyumput sareng abdi ulah neng sareng abah ka dieu sareng abah Ngape hayam kaheulang kadinya mah deuleu. Anak kakolot timuruan, di hadapan urang mung teh. Tukangeun mah deuleu, wo, bapak aing. Ngopepang leungeun jeung geuning. Naon pingpangna curug ka hareup jeceng deh. ngarti atuh. Baru kan ngarti atuh jadinya. Naon ramo ka tukang lima. Ai, abi manyu ieu teh. Aduh, geuning ieu teh eyang. Semahaturan rawuh eyang. Hang nuhun kasep. Nuhun. Bagja. Sareng saha loba. Eyang teh ngudang-ngudang awewe ongkoh. Saelap tuh. Ngudang-ngudang cahaya ongkoh. Sugan jeung sugan abi manyu. Naon eyang? Kasep Aswatama. Ulah kada. Semahaturan rawuh sieun. Semahaturan rawuh. Sugan teh jelema dinya. Cing Asep Abimanyu anu kasep anu bageur naon eyang lamun ini tinitan ulah mawa jelema eta sok apes